Dina hiji poe di Karajaan Bidadari aya genep bidadari nyungkeun widi turun ka bumi. Ayahanda bagi hujana pekerja kurang bade neda wiji ka ayahanda kanggo melakukan kebiasaan sapertos kasederhana. Oh gitu. Kalau bapak mah karep anjeun wae. Baik ayahanda, kurang mios. Ada Samentara eta di bumi negeri rempah hidup saurang pemuda. Rupana hujan geus reda euy. Langit geus cerah deui. Tah, wanci kieu ieu tah banu pas kanggo moro kaleuweung. Kaleuweung. Hei, tinggal China wani kalita. Abdi atas harta sabar kagok ibak. Geus hiji minggu abdi teu ibak. Bener pisan, awak kuring gatal-gatal, habisna di kayangan kan teu aya cai. Iya ya, leres pisan kanggo ngaleuleut wae meser keneh. Habisnya aya kirim gawe. Padahal orang tiasa pasang pipa. Ngaco, emang di kayangan aya sekelas. Di atos-atos, urang turun ka bumi mun kanggo perdebatan wae. Ya henteu dong teh. Kalau gitu, ayo urang enggal ibak. Sok kabujang sonten sarta urang henteu biasa wangsul ka kayangan. Tanpa dibika nyaho, di kajauhan aya jaka tarup kanggo ningali bidadari. Jaka tarup nyokot salah sahiji karembong sarta disumpetkeun ku manehna. Kenapa Rai naon dina dipilari? Karembong kuring ieu. Naon? Ical? Ditunda di mana? Didinya tapi teu aya. Lamun kieu maneh teu bisa wangsul ka kayangan. Urang teu bisa ngabantuan maneh ngendang karembong maneh. Palingan urang bisa bilang ka ayahanda karembong maneh ilang. Iya sekali deui maafkeun urang Wulan. Iya Wulan, wilujeng kantun. Jaka tarup anjok-anjok kajabi di panyumputan jeung nyamperkeun nawak bulan. Mana teh saha hoyong naon dieu? Tolong mulai ganggu abdi. Mios anjeun. Tenang neng, da abdi teh urang sae-sae, da di hutan ieu teh teu sae sorangan. Lamun kitu di payun teh rumah abdi rek ka rumah abdi teh. Percanten abdi lamun jalmi sae. Wasta abdi rawang bulan. Jika benda-benda keberatan, abdi bade numpak anjeun. Samentara eta sabot para bidadari dugi di kayangan. Kak, urang kedah kumaha. Iya ya kak. Biarin wae si ulan cicing di bumi. Antos pan porsi sarta antos jajan urang tiasa ditambih. Maneh eta ya, antos teras anu dipikirin. Iya watir panulan, kumaha nasibna di ditu. Sebaiknya urang nyarios wae anu salaresna, margi jujur eta mending. Wilujeng sonten anak-anakku. Kumaha cara tadi? Sukses. Sok mangga, kurang absen heula.
Nawang Cipati, Nawang Berem, Nawang Bodas, Nawang Daud, Nawang Kutai. Rasa-rasana aya nu kurang. Jadi anjeunna masalahna nawang wulan tinggalan. Udah Kak, pokoknya Bapak ranking ngambek lah. Maraneh kedah beres-beres jeung teu dibere uang jajan selama 10 tahun. Apes kieu dejatna rugel pisan. Oke deh. Udah jalanin wae, emang iya resikonya Pak. 10 tahun di harita. Kernaon? Iya keur maraban lauk. Rek dahar Oh yang atuh. Jadi teh nunda selama 10 tahun iya. Ente neng, bener ieu teh karamong neng. Ngaranan teh atunda teh teh teu hoyong neng balik ka kayangan. Da teh jadikan cinta ku neng 10 tahun ieu teh. Tapi lamun neng rek balik ka kayangan sok atuh da teh ikhlas.